Sinderang ngawi ngahareun
Sulaya Indra panutan tampilan abuktina ngarahetan asa pandangan pupuasan naon api landengna bikin lami badan tapi tungkara aduh ampun kurang nangela searep pisan bogodan tetep gajeng moal burung dipicono hati kuring moal benang di bobodo daun hiris saksina nu ngemplo hejo panutan Aindra diantosan ti bareto daun hiris kemana umyan karoning aga indahan ayana di sisi empang panutan imut basa kuring anteng nyawang waktu mikirin apa hati jadi honcewan ngabibita daun hiris sisi gawi aduh ampun takdir teu beunang dipungkir beurang penting abdi teu boleh ikhtiar geuningan Sulaya Indra panutan tampilan Gaskeun asep. Geus jadi tradisi mun narima undangan hiji pangakuan patali mimiteran panyambat isopan nu luhur ajeuna dasar hirup kumpul hukum adat bangsa ngarasaan mun narima undangan sok ngadadak maluang atuh campur jeung bingung padahal henteu dipaksa jeung mata jadi dosa teu kakurung ku anak camana hei korban perasaan Kang Obos Cidadara Desa Hegar Mulia Kecamatan Cidadap Kabupaten Sukabumi
leutik kagangga tinu jauh cundung tinu anggun datang tinu deket ngaleh ti dulur murudul aduh gobararingung kumaha atuh ngaturana saperang urat sarap hasrat tina rungsarat hasrat emah hayang nyumponan kana ondangan tatangga tapi syarat pengijinan duh ukur baruang geus jadi tradisi menerima ondangan hiji panakuan patali mimiran panyampat disopan nuhur ajengan dasar hirup kumpul hukum adat bangsa nganasok ngarasa aneh mun narima ondangan sok ngadadak baluan atuh campur jeung bingung padahal teu dipaksa jeung teu mata jadi dosa teu kakurung ku anak zamana korban perasaan bulan istimewa nu hajat tambah riang ondangan maremah rabul ti tatangga tinu jauh cundung tinu anggung datang tinu deket ngaleh ti dulur murudul aduh gobararingung kumaha atuh ngaturana saperang urat sarap hasrat tina rusarat hasrat emah hayang nyumponan kana ondangan tatangga tapi syarat teu izinan aduh ukur